Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabu ahkamis salati. Ari kitab merterakeun pirang-pirang hukum salat. Wahia ari salat lugat tancek lugoh eta doa ngagaduhan makna doa wa syar'an jeung ari salat monggo syara kama sapertos perkara qala ada wasa ar-Rafi'i Imam Rafi aqwalun pirang-pirang ucapan wa af'alun sareng pirang-pirang padamelan muftatahatun anu dikawitan ieu salat bitakbiri kalayan takbiratul ihram muhtatamatun sareng di akhiran ieu salat bitaslimi kalawan uluk salam bisyara itu kalawan pirang-pirang syarat mahsusotin anu parantos ditangtoskeun. As-salatu mafrudatu ari salat anu dipardukeun wa fi ba'din nusakhi jeung tina sapalihna redaksi kalimah as-shalawatul mafrudatu nganggo lapad as-shalawatul mafrudatu eta khamsun aya 5 yajibu maka wajib naon kulun saban-saban sahiji min hatina eta khamsun di awalil waqti midamelna di awal waktu wujuban kalawan wajib muwasian anu dijembarkeun ila ayabko nepi kanyesa minal waqti tina waktu naon ma perkara yasauha anu cekap ieu ma kana salat fayadiku maka rupak hina idin dina nalikana ayabko az-zuhru kahijina salat duhur aya salat duhur tegas nama salat duhur qala parantos ngadawu saha an-Nawawi Imam Nawawi sumiyat tingaranan bidzalika ku salat duhur li annaha karena saestuna salat duhur eta zahiratun anu tembong wasaton nahari dina tengah siang wa awwalu waqtiha sareng ari awalna waktu zuhur eta jawalu lingsirna panon poe aya mailu samsi tegas nama condong na panon poe anwasati samai tina tengah-tengah na langit la bin nadri henteu kalawan ngalirik di nafsil amri kana zatna perkara bal lima balik tapikeun perkara yadharu anu dohir ieu ma lana pikeun urang sadayana wa yurafa sareng tiasa dikanyahokeun naon zalikal mailu eta condong bitahawulid dili kalawan ngalih na bayang-bayang
ila jihatil masyriqi kapalih wetan ba'da tanahi qasrihi sabada posisi tepat di tengah-tengah allazi huwa ari ieu anu silazi qayatul tiqai syamsi panungtunganana narima luhurna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu zuhur ay waktu zuhri tegas nama waktu zuhur idza soro di mana-mana jadi naon dilukuli syai'in kalangkangna saban-saban perkara mislahu kana umpamana eta syai' ba'da dilizawali sabadana kalangkang lingsir ay goiri dilizawali tegas nama saliyana ti kalangkang lingsir wadilu sareng ari ngaran dilu kalangkang logatan cek lugoh eta syatru tutup takulu ngucap anjeun ana ari kaula eta fidili fulanin aya dina yuh-yuhna si pulan aya satrihi tegas nama tutup na eta si pulan perlindungan si pulan walaisa sareng teu aya naon adilu kalangkang ada masamsi ku teu ayana panon poe kama saperti perkara qad yutawahamu anu disangka-sangka salah ieu perkara bal huwa balik ta ari ieu dilu eta amrun wujudiun perkara anu wujud yakhluquhu anu tos ngadamel kana ieu kalangkang saha Allah ta'ala Allah nu maha luhur dinaf'il badani pikeun kamanfaatan badan wa ghairihi sareng salianna kamanfaatan badan wal asru sareng kaduana waktu asar aya salatuhu tegas nama salat asar wasumiat sareng dingaranan bidzalika ku waktu asar lima asaroti hak kumargi ngabarengan ieu waktu salat waqtal gurubi dina waktu lingsirna panon poe wa awwali waqtiha sareng ari waktosna awal waktosna salat asar eta ziyadatu tambah ala dilil misli kana kalangkang umpamana walil asri sareng eta tetep dina waktu asar hamsatu awqatin ari 5 pirang-pirang waktu ahaduha salah sajina hamsatu awqat eta waktul padilati waktu nu utami dikerjakeunana wa huwa ri waktul fadilah fi'luha midamelna eta waktu salat eta awal waktu dina awal waktu wasani sareng kaduana waktul ikhtiyari waktu ikhtiar wa asyara sareng tos ngisarahan lahu kana waktu ikhtiar sahal musannif biqaulihi ku pangandikana wa akhiruhu sareng akhirna waktu ikhtiar fil ikhtiyari tegasna ikhtiar ila zilil mislaini nepi ka ukuran kalangkangna 2 kali lipat ukuran bendana wasalisu sareng katiruna waktul jawaji waktu jawaz wa syaralahu sareng isyarah musannif kana waktu asar biqaulihi ku ucapanana
Wa fil jawazi sareng eta tetep dina waktu zawaj ila gurubi syamsi nepikeun ka gurubna panon poe. Warabiu sangka opatna waktul zawaj bila karahatin wenang tapi hukumna makruh. Wa huwa ari waktul zawaj bila karahah eta min masiridili dimimiti jadina kalangkang eta mislaini saumpamana ukuran dua benda hilal isfirori nepika koneng-koneng remyang-remyang remang-remang. Wal khamisu waktu tahrim waktu nu diharamkeun. Wa huwa ari waktu tahrim eta takhiruha ngahirkeuna salat ila ayabko nepi ka nyesa minal waqti dina waktu naon ma perkara la yasa oha anu henteu cukup pinggaweana ieu salat asar. Wal maghribu sareng ari waktu maghrib aya salatuha tegasna ma salat maghrib. Wasumiyat ngaranan bidzalika ku maghrib li fi aliha karena midambalna ieu salat waqtal gurubi dina waktu gurub. Wa waktuha sareng ari waktuna maghrib wahidun eta hiji. Wa huwa ari wahid eta gurubu samsi surupna panon poe aya bijami'i qarsiha tegasna mah kalawan sadayana bubunderna ieu panon poe bulatanna ieu panon poe. Wala yadzurru sareng teu madarat tejanten basalah naon bako usyuain tetepna caang maksada masih katingali sorotna panon poe ba'dahu sabada gurubus samsi. Wa bimiqdari ma sareng ari kira-kirana wa bimiqdari ma sareng kira-kirana perkara yu'adzinu anu gawe adzan sa asyahsun hiji jalma wa yatawaddo telas wudu isiman aw yatayammamu atawa tayamum wa yasturul awrati sareng nutupan aurat wa yuqimu sholati sareng ngadegeun salat wa yusolli sareng salat khamsa rakaatin kana 5 rakaat. Wa qauluhu sareng dauhan musannif wa bimiqdari ilaih kulapat miqdari ilaih sakitun eta anu gugur mimba dinusakhil matni tina sapalihna salinan mata. Fa inin qada maka lamun narima saeb naon al miqdaru kira-kirana al mazkuru antos disebat di luhur haraja maka kaluar naon waktuha waktu salat hadza ieu kaul eta wa ieu ari hadza eta aqaulul jadid qaul jadid. Wal qadimu sareng ai qaul qadimna warajahahu sareng tos ngunggulkeun kana waktu maghrib sa an-Nawawi Imam Nawawi. Hana waqtaha sanyanya na waktu maghrib eta yamtaddu panjang ieu waktu ila maghribi syafaqil ahmari nepi ka surupna mega anu beureum. Wal isya'u sareng ari salat waktu isya bikasir aini kal ngasolkeun ain mamdudan anu dipanjangkeun ismunya eta ngaran li awalid dolami pikeun mimitina poek. Wasumiat jeung dingaranan naon as-sholatu salat bidzalika kalawan isya li fi'liha kumargi dimbedamalna eta salat pihi di awal poek di awalid dolam. Wa awal waqtiha sareng ari awalna waktu isya eta iza goba di mana surup naon asyafaqul ahmar mega beureum
Wa amal baladu sareng anapun negeri alladzi anu layagibu anu teu surup pihi di eta balad naon asyafaku mega beureum eta fa waktul isya maka eta waktu isya fi haqqi ahlihi dina hak ahlina eta balad eta ayam dia ngaliwat ba'dal gurubi saparantosna surupna panon poe naon zamanun waktu yagibu anu surup pihi dina eta zaman naon syafaku aqrabil biladi mega anu pangdeukeutna ka eta negeri ilaihim ka eta ahli balad wala sareng eta tetep pikeun isya waktani ari dua waktu ahaduhuma salah sahijina waktani eta al ikhtiaru waktu milih wa asyara jeung ngaisyaran lahu pikeun waktu ikhtiar al musannif fi qaulihi wa akhiru sareng ari waktu akhirna isya eta yamtadu panjang fil ikhtiari dina waktos ikhtiar ila salasi laili dugi ka sapertiluna wengi wasani sareng aya kaduana eta zawajun waktu zawaj wa syara lahu sareng ngaisyarahan lahu kana eta zawaj bi qaulihi ku pangandikana musannif wa fil jawaji jeung dina waktu zawaj ila tulu'il fajri dugikeun ka tuluna fajri didilna fajar sani fajar nu kadua ay sodiki tegasna mah fajar sodik wa huwa ay fajar sodik eta al mustasiru anu nyebar naon dauhu caang eta fajar sodik mu'taridon tingkahna anu sinar ngabentang tingkahna anu ngabentang sinarna bil ufuki di pajajahan di angkasa wa amal fajrul kazibu sarang anapun fajar kazib eta fayatoli'u bijil ieu fajar kazib qabla zalika sata'acan kaluarna fajar sodik la mu'taridon bari teu malang teu ngabentang bal mustatilan balik manjang zahiban anu indit tapi naik bisamai ka langit sumaya zulu terus ngaleungit wa taqibuhu sareng ngiring-ngiringna kana eta fajar kazib naon dolmatun poek wala yata'allaq sareng anu cumantel nu berkaitan bihi kalawan fajar kazib naon hukmun hukum wa dzakara sareng tos nutus sa Syekh Abu Hamid anna lil isya'i sanyana eta tetep pikeun waktu isya eta waktu karohatin waktu karohah wa huwa waktul karohah anna lil isya'i sanyana eta tetep pikeun waktu isya waktu karohatin ari waktu anu dimakruhkeun wa huwa ari waktul karohah cama baina maperkara bainal fajraini antara dua fajar wa subuh sareng kalimana waktu subuh ay salatu tegas nama salat subuh wa huwa ari salat subuh eta logatan cek loga awalun nahari mimitina berang wa sumiyat jeung dingaratnan as-salatu salat et bidzalika ku eta salat subuh li fi'liha kumargi midambalna salat subuh bi awalihi dina kawitanana siang wala hasarang eta tetep pikeun salat subuh kal asli seperti salat asar hamsatu awqatin ari 5 pirang-pirang waktu
Ahaduha waktul fadilah kaijina waktu fadilah wa huwa waktul fadilah ta'awwalul waqti mimitina waktu wasani waktu ikhtiar wa dzakara samparantos nutur sal musannif fi qouli wa awal waqtiha sareng ari kawitana waktu subuh eta tulu ol fajri bijilna fajar sani nu kadua wahiru yang akhirna waktu subuh fil ikhtiarin dina waktu ikhtiar eta ilal isfari nepi ka koneng-koneng berai-berayan caang wahwa ari asfar eta al idoatu caang nyaangan anu nyaangan wasalisu sangkatilna waktul jawazi waktu jawaz wasyara lahu biqaulihi sareng tos ngaisarahan lahu kana waktu jawad biqaulihi kana ucapana ki musannif wa fil jawaji sareng tetep tina waktu jawaz ai bi karahatin tegas nama makruh jawaz makruh ila tulu'in syamsi dugi ka bijilna panon poe wala warrabi'u jawazun bila karohah kaopatna wenang tapi teu makruh ila tulu'il khumrati nepikeun ka bijilna mega beureum wal khamisu waktu tahrim jeung kalimana waktu nu haram wa huwa ari waktu tahrim eta takhiruha ngahirkeun ieu subuh salat ila ayabku nepikeun kanye saminal waqti tina waktu manaon perkara la yasauha anu teu cukup eta waktu pikeun ngalakonan salat subuh. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an. Barakallahu li wa lakum.